Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nastagfiruhu wa na'udzuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Puji miwah syukur payus nurub cupu urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala werehing kalayan pangersa mentena dina danget ieu urang sadayana tiasa deui kumpul di mungpulung petepung lawung pamprok jonghok hempak merbayaksa dina raraga sami-sami ngadeheskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala perantawisan ngalaksanakeun kagiatan rutin urang sadayana nyaeta ngaji ngamulaman ti ngeunaan perjalanan hirup junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon rupi tarekah urang sadayana sing ngabuahkeun hasil anu tiasa kataruk becukna ka ala buahna ka kali beutina. Ibu miwah bapak sadayana anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahasan anu seja kasangakeun dina wengi ieu nyaeta Sirah Nabawiyah serial anu ka-57. Judulna nyaeta Kisah Keislaman At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Urang kawitan ku patarosan saha Ari Tufail bin Amr Ad-Dausi teh. Ari At-Tufail teh nyaeta hiji bujangga syair, bujangga sastra anu kalintang kasohorna dipiserab di masyarakatna lantaran anjeunna ahli dina nyusun syair kalimah-kalimah anu kalintang endahna sehingga At-Tufail kasohor anjeunna teh seorang bujangga sastra. Oge sajabi ti kitu Tufail kasohor yen anjeunna teh hiji jalma anu cerdas mibanda kapunjulan dibanding masyarakat umumna. Anjeunna dilahirkeun di Tihamah, punten, anjeunna disebat Amr bin Amr margi putrana Amr. Anapun Ad-Dausi eta teh alatan anjeunna datang ti kabilah Daus. Malihan anjeunna salaku pamingpinna di kabilah Daus anu aya di negeri Yaman. Dupi dumukna At-Tufail bin Amr Ad-Dausi teh nyaeta di Tihamah. Ari Tihamah teh hiji tempat anu pernahna dibasisir tapel wates antara Saudi Arabia sareng Yaman gitu tah. Laut Merah utawi Saudi, Arab Saudi sareng Yaman aya hiji tempat anu namina Tihamah. Tah At-Tufail bin Amr dumukna teh kawitna ti Tihamah. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulih dakwah ti Thaif, anjeunna diusir ti Thaif, mulih deui ka Mekah, hampir sami waktosna sareng mulihna Rasulullah SAW dakwah ti Thaif. At-Tufail bin Amr sumping ka Mekah. Naon maksadna anjeunna sumping ka Mekah nyaeta taya sanes kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Dina mangsa harita sakumaha anu dibahas anu atos-atos nalika Rasulullah SAW milih cara dakwah ku cara nepangan
masyarakat di tempat-tempat anu dianggo ngariung ku masyarakat kaya neng di pasar sareng tempat-tempat anu kaimpungan ku para jamaah haji, maka timang saharita masyarakat Quraisy warga di sadayana setiap kasumpingan tamu di mana bae asalna eta tamu teh maka maranehanana kalintang nyambut kedatangan para tamu anu sumping ka Mekah nyaeta kalayan daria tur ngawanti-wanti ka maranehanana ngabewarakeun ngeunaan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu matak ngabahayakeun keur kahirupan masyarakat dina pandangan maranehanana. Pun kitu deui nalika At-Tufail bin Amr Ad-Dausi sumping ka Mekah kitu warga sadayana, maka Tufail Ad-Dausi diwanti-wanti ku masyarakat Mekah kade bisi penak bisi tepung jeung ngaran Muhammad sing ati-ati eta teh jelema gelo anu sok mangaruhan sangkan urang sararea ninggalkeun talari adat kebiasaan karuhun gitu. Dina As-Siratun Nabawiyah Ibnu Hisam nguningakeun nalika Tufail bin Amr Ad-Dausi sumping ka Mekah, masyarakat Quraisy nyarita ka Tufail, ya Tufail innaka qadimta biladana, yeuh Tufail saestuna anjeun geus datang ka negeri kuring sararea kitu cepokna cek urang Quraisy. Wa hadzal rajulu baina adharina qad a'dala amruhu bina. Jeung ieu lalaki maksudna ka Kangjeng Nabi Muhammad anu aya di lingkungan kuring sararea anu ngaranna Muhammad, ieu jalma teh sok ngariweuhkeun urusanana teh kana ka kuring sararea, sok mawa perkara anu ngariweuhkeun dina kahirupan kuring sararea. Ai astadda tegasna mah anu ngaran Muhammad teh beuki gencar mangaruhan ka kuring sararea sangkan kuring ninggalkeun adat kebiasaan kana talari karuhun gitu. Wa farraqa jamaatana sarta manehanana anu ngaran Muhammad teh geus maburencaikeun jamaah kuring sararea kitu pokna cek urang Quraisy. Kasaha ibu? Ka Tufail bin Amr. Wa innama qauluhu kasihri. Jeung saestuna tayalian ieu anu ngaran Muhammad teh ucapanana luar biasa seperti sihir. Bisa mokuskeun, bisa mengkolkeun pikiran jalma sehingga ngarasa katarik, ngarasa kataji ku naon perkara anu ditepikeun ku manehanana gitu. Yufarriqu bihi bainal mar'i wa akhi, sehingga ku ucapanana teh manehanana bisa misahkeun antara hiji jalma jeung dulurna. Jalma bisa jadi memusuhan jeung dulurna. Wa bainar rujuli wa zaujatihi, sarta bisa misahkeun antara hiji jalma jeung pamajikanana. Jadi lamun geus ngadenge Muhammad nyarita, Muhammad ngomong gitu, jalma teh kapangaruhan cek urang Quraisy teh. Aya anu asalna dulur jadi musuh, aya anu asalna salaki jeung pamajikan jadi paburencai papirak. Eta caritaanana lantaran siga sihir gitu, bisa nyihir ka jalma anu ngadengekeun caritaan Muhammad. Wa inna nahsa alaika wa ala qaumika ma dakhala alaina. Jeung saestuna cek urang Quraisy kuring sararea teh ngabogaan kasieun cenah ka anjeun jeung ka kaum anjeun. Naon kasieunna? Bisi kajadian sakumaha cenah. Manehanana ngasupkeun pangaruh ka kuring sararea. Anjeun jauh-jauh ti Yaman ka dieu sejak ngalaksanakeun ibadah haji, terus panggih jeung jalma anu ngaranna Muhammad. Anjeun ngobrol jeung Muhammad terus anjeun kapangaruhan, malahan kaum anjeun cenah bisa kabawa kapangaruhan ku
hiji jalma anu ngaran Muhammad. Fala tukallimhu wala tasma minhu syai'an. Ku kituna cenah omat anjeun ulah rek ngobrol jeung jalma anu ngaranna Muhammad, jeung anjeun ulah ngadengekeun saeutik ge caritaan ti anu ngaran Muhammad. Sabab kuring sararea boga kayakinan cenah lamun anjeun nepi ka ngobrol jeung anu ngaran Muhammad, anjeun ngadengekeun caritaan Muhammad, anjeun bakal kapangaruhan, pon kitu deui kaum anjeun ge bakal kapangaruhan. Walhasil anjeun bakal jadi jalma anu ninggalkeun agama karuhun anjeun, bakal ninggalkeun talari karuhun anjeun cenah. Warga-wargi sadayana tegasna mah urang Quraisy terus nyingsieunan ka Tufail bin Amr ad-Dausi. Alatan panyingsieunan urang Quraisy ieu, pangaruh urang Quraisy ieu, maka Tufail buleud dina hatena manehanana moal rek ngadengekeun naon anu diomongkeun ku Muhammad. Alatan kitu warga-wargi sadayana nalika manehanana rek init ka Masjidil Haram nepi ka ceulina teh dicocokan ku kapas. Alatan sieun ngadenge omongan Muhammad. Lamun ngadenge omongan Muhammad manehanana sieun kapangaruhan gitu. Sakumaha anu dicaritakeun ku urang Quraisy. Namun kersaning Allah nalika manehanana asup ka Masjidil Haram, nyampak di Masjidil Haram teh aya Rasulullah SAW menuju sholat caket Ka'bah gitu. Sedangkan Tufail nangtung digigireun Rasulullah SAW. Kersaning Allah warga sadaya sok sanaos ceuli Tufail teh dicocokan ku kapas, aya sakecap dua kecap mah anu diucapkeun ku Rasulullah SAW kadanguan ku Tufail gitu. Da panginten sakumaha urang lamun dicocokan ku kapasnya upami aya nu nyarios aya we sakedik-kedikeun mah anu kadangu. Tah kitu Tufail ge sok sanajan ceulina tos dicocokan ku kapas nalika ngarendeng sareng Rasulullah ngaoskeun aosan panginten aosan salat aya anu kadangu ku Tufail gitu. Maka ngecewis Tufail teh di jero hatena. Inni larajulun labibun syairun. Cek manehanana saestuna kaula teh cenah ieu teh jelema anu cerdas dibandingkeun jeung jalma anu sajen teh. Syairun kaula teh cenah bujangga syair, ahli basa gitu. Ma nahfa ma yakhfa alayya al-hasanu minal qabi. Saurna saur Tufail pikeun kuring cenah sabenerna teu aya anu nyumput pikeun kuring ngabedakeun mana anu hade jeung mana anu goreng. Maksudna mah kieu cek Tufail teh nah aing teh cenah ngabobodo sorangan, ngabodo-bodo maneh, make mangpetan ceuli ku kapas sagala gitu. Pan aing teh jalema pinter, jalema cerdas cenah. Aing teh ahli sastra gitu. Aing teh bujangga syair. Anu tangtu moal salah deui pasti manehanana teh boga kamampuan pikeun ngabedakeun mana omongan anu hade, mana omongan anu goreng gitu. Nah apa make kudu mangpetan ceuli sagala gitu. Cek urang keur naon tiba heula diajar syair, keur naon tiba heula diajar sastra, lamun nepi ka salah ngahartikeun omongan batur mana antara omongan anu hade, mana omongan anu goreng. Fama yamnauni an asma'a min hadzal rajuli ma yaqulu. Nya sabenerna mah cek manehanana teu aya anu bisa nyegah pikeun ngahalangan manehanana kuring pikeun ngadengekeun ieu jalma naon perkara anu diomongkeunana. Teu kudu aya nu ngatur cek urang mah kitu. Moal aya nu bisa ngatur kuring sebenarnya mah kuring teh da pinter, kuring teh ahli sastra gitu. Nah ka make kudu kahalangan ku urang Quraisy gitu. Ulah ngadengekeun omongan Muhammad bisi kapangaruhan, pan sidik aing teh ahli basa, ahli sastra gitu. Kuduna mah kuring teh teu kahalangan gitu tina ngadengekeun ieu omongan jalma anu ngaran Muhammad.
warga-wargi sadayana ku kituna tungtung nama kapasna teh anu nyocok celina sekalian we dibuka ku manehanana teh nah naonan maka dicocokan segala da saringan basa anu hade nu goreng mah lain ku kapas tapi ku otak jeung kemampuan manehanana dina bidang bahasa gitu cek manehanana fa in kana alladzi ya'ti bihi hasanan qabiltuhu lamun teh mah naon perkara anu didatangkeun ku ieu jalma teh caritaanana teh hade maka tinggal nyokot teh cenah naon hesena tinggal tarima ku kaula gitu wa in kana qabihan taroktuhu jeung lamun cek ilmu kaula cek wawasan kaula anu ditepikeun ku ieu jalma teh goreng patut ucapan teh kari tinggalkeun we cenah tong ditarima gitu jadi akhirna mah kapasna dibuka gitu naon anu diaoskeun ku Rasulullah SAW kadangu kumanehanana sadayana warga-warga sadayana akhirna nalika Rasulullah salat ku tufel diantosan lantaran kataji ku naon anu diaoskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saterasna rek salat Rasulullah mulih tupel nuturkeun ti pengker ngiring lebet ka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alatan naon alatan kataji ku naon anu diucapkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika salat di Ka'bah teh salajengna warga sadaya pondok carita anjeunna ngiring lebet ka bumi Rasulullah SAW salajengna tufel tumaros ka Rasulullah SAW ya Muhammad cenah inna qaumaka qalu li kada wa kada hatta saddadtu udhuni bikarsifin hatta la asma'a qaulaka ya cenah Muhammad saleresna mah kaum anjeun teh tos nyarita ka kuring cenah nyararita ngeunaan anjeun yen anjeun teh kieu anjeun teh kieu anjeun teh kieu tegasna mah kaum anjeun teh tos ngagogoreng anjeun cenah kitu sehingga kuring tadi nalika lebet nalika asup ka naon ka Ka'bah kuring teh nepi ka nyocokan ceuli celantaran cek urang Quraisy cek kaum anjeun teh kitu cenah sehingga kaula teh nyocokan ceuli sabab mu ngadenge naon anu diucapkeun ku anjeun sieun ngadenge naon anu diucapkeun ku anjeun cek tupel namung Allah Subhanahu wa taala ngersakeun cenah geuning kersa ti Allah Subhanahu wa taala ngersakeun sanes nalika simkuring dicaritakeun nangtung di Masjidil Haram teh ngareneng sareng salira dikersakeun sanajan dicocokan ge cenah cepil kaula teh ceuli kaula teh simkuring teh punten nguping naon anu diucapkeun ku salira matak simkuring nuturkeun ka salira ka dieu awahing ku kataji naon ku anu diucapkeun ku salira nalika salat di Ka'bah teh fa'arid alayya amroka taku kituna cenanya sok getuk gera jelaskeun ka simkuring perkara anu dicadak ku anjeun teh naon cenah sehingga kaum anjeun nepi ka nuduh ka anjeun teh anu lain-lain anu saleresna naon cenah anu dicadak ku anjeun teh fa'arid alayya amroka sok temerakeun ka abdi cenah ka simkuring naon visi misi salira naon ajaran anu dicanak ku salira teh fa arada alaihil islama wa tala alaihil Quran maka alatan tufel munut Rasulullah SAW nerangkeun ajaran naon anu dicanak ku anjeunna maka Rasulullah SAW ngajelaskeun ka tufel ngeunaan Islam sarta Rasulullah SAW dina waktu sarita macakeun Al-Qur'an disebatkeun dina ieu riwayat anu diaos ku Rasulullah teh nyaeta 3 surat surat Al-Ikhlas surat Al-Falaq sareng surat An-Nas nalika Rasulullah SAW ngaoskeun surat Al-Qur'an anu 3 ieu tupel teh mending ngeluk tungkul daria ngadangukeunana kitu awahing ku kataji maka nalika rengse Rasulullah ngaoskeun 3 surat ieu
pok Tufel nyarios ka Rasulullah SAW, wallahi ma sami'tu qattu qaulan ahsana min hadza. Demi Allah cenah ya Muhammad, sim kuring teh teu kantos nguping ucapan anu langkung sae tibatan ieu ucapan anu diucapkeun ku salira, tibatan kalimat-kalimat anu diaoskeun ku salira. Wala amro adala minhu, sarta teu aya cenah hiji urusan anu leuwih adil tibatan anu dibacakeun ku anjeun bieu. Fa aslamtu, ku kituna sim kuring danget ieu keneh sejak asup Islam. Maka warga sadayana harita keneh Tufel bin Amr ad-Dausi alatan kataji katarik ku ayat-ayat Al-Qur'an anu diaoskeun ku Rasulullah SAW. Maka anjeunna wakca harita keneh lebet Islam ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Abdi nyaksi teu aya pangeran anu wajib disembah lintang ti Allah, sarta abdi nyaksi yen Muhammad teh utusan Allah. Salajengna warga sadayana sabada Tufel bin Amr ad-Dausi lebet Islam, Tufel ngamaksad kulantaran kataji ku ajaran anu dicandak ku Rasulullah SAW, cek pikirna anu leuwih hade asup Islam teh lain kuring wungkul, tapi kula warga kuring jeung kaum kuring kudu asup Islam lantaran Islam teh kalintang endahna, Islam teh kalintang hadena. Maka Tufel merdih ka Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, nun Nabi Allah, inimruun muta'un fi qaumi. Saestuna abdi teh cenah ya Rasulullah, ieu teh kieu-kieu ge kalebet tokoh anu berpengaruh gitu, didengekeun cenah ucapan abdi teh ku kaum abdi teh. Memang anjeunna tadi disebutkeun ku sim kuring anjeunna teh kepala kabilah Daus nya. Tah ka Rasulullah wakca ya Rasulullah cenah abdi teh kieu-kieu oge caritaan teh sok didangukeun ku masyarakat teh cenah. Abdi teh insyaallah aya pangaruh di masyarakat teh. Wa ana rajiun ilaihim, sarta abdi teh cenah ieu teh maksad teh bade wangsul ka kaum abdi ka maranehanana kitu. Fad'uhum ilal Islam, fa'ad'uhum ila Islam, sarta abdi sejang ngajak maranehanana cenah supaya arasuk Islam. Jadi wawartos ka Rasulullah sakumaha dina emeuteunana tadi leuwih hade mah asup Islam teh lain anjeunna wungkul tapi sareng kulawargana oge kaumna. Nya ka Rasulullah wawartos Rasul abdi teh bade wangsul cenah maksad bade ngadakwahan kaum abdi sangkan aranjeunna tiasa lebet Islam. Fad'ullaha an yakuna li aunan alaihim, ku kituna mugi salira kersa ngadoakeun ka abdi cenah sangkan Allah maparin pitulung ka abdi pikeun dakwah abdi ngajak maranehanana sangkan maranehanana kaungkulan ku abdi gitu. Ikhwati iman rahimakumullah, salajengna Rasulullah SAW nyumponan pamundut Tufel bin Amr ad-Dausi, Rasul ngadoakeun Allahumma ij'allahu ayatan, Allahumma ij'allahu ayatan. Doa Rasulullah SAW, ya Allah mugi Gusti maparin tanda-tanda kakawasaan ka anjeunna, maksudna mah ka Tufel bin Amr ad-Dausi. Sabada didoakeun ku Rasulullah SAW, At-Tufel ad-Dausi mulih seja nepangan kaumna kanggo diajak lebet Islam. Salajengna dugi ka mumunggang gunung warga sadayana di hiji tempat anu katingali ku penduduk ti Hama. Dadak sakala
doa Rasulullah SAW tadi sangkan Allah Subhanahu wa taala maparin tanda katufel nalika tufel aya di luhur gunung katingali ku warga masyarakat tihama ngadak-ngadak dina antara dua halisna warga sadayana dina dua socana aya cahaya lir ibarat lampu gitu ujug-ujug caang weh Allah Subhanahu wa taala inna ma'amruhu idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun pan gitu di mana Allah miharep hiji perkara teu aya nu sesah ka Allah mah cek Allah jadi nalika tupel nyuhunkeun didoakeun ka Rasulullah sangkan dipaparin pitulung ti Allah kanggo ngelehkeun ngungkulan kaumna ku Rasul didoakeun nalika tupel di puncak gunung katingali ke warga masyarakatna dina antara dua socana aya cahaya hurung ieu hiji kejadian anu aneh nu luar biasa warga sadayana namun ku kejadian eta teh tupel malah janti reuwas jadi risi gitu Allah cenah nahabet jadi aya cahaya gitu di antara dua panon kaula maka tupel ngadua ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma fi ghairi wajhi fa inni ahsa an yazunnu annahu muthlah ya Allah cenah paparin tanda kaahengan tanda kakawasaan Gusti teh tong dina rarai abdi gitu salianti eta we saestuna abdi teh sieun cenah upami ieu tanda kakawasaan Gusti teh sapertos kieu sieun maranehanna nyangka yen ieu tanda kakawasaan Gusti teh ieu waqa'at fi wajhi li firaqi dinahum sakumaha kepercayaan maranehanana lamun aya kajadian nu aneh cenah lamun aya lampu dina rarai abdi cahaya dina rarai abdi panyangka manehanana sieun ieu teh disangka lantaran abdi tos ninggalkeun agama maranehanana lantaran abdi teh gering lantaran katulah gitu ngabogaan kelainan lantaran katulah kebiasaan maranehanana lamun aya masyarakat gitunya dina kahirupanana atawa dina awakna aya perkara anu aneh ku maranehanana sok dicap yen ieu teh lantaran katulah ku dewa anu disembah ku maranehanana nalika tupel dina antara dua socana aya cahaya cek tupel teh Gusti upami tiasa mah tanda kakawasaan Gusti teh tong didinya gitu sabab abdi inggis disangka yen abdi teh jelema anu katulah ku dewa gitu lantaran ninggalkeun agama maranehanana wargi sadayana fatahula fi ro'si suti maka nalika tupel ngadua sangkan eta cahaya teh entong aya dina rarai anjeunna cahaya anu hurung siga lampu teh ngalih kana tungtung cameti tupel anu kawitna hurung di antara dua socana maka tupel teh bari nyanak cameti jadi ngalih kana tungtung cameti pecut pengennya cameti teh wargi-wargi sadayana kitu kajadianana maka salajengna kana kajadian eta teh jalma-jalma nyakseni warga sadayana saterasna tupel ngalaksanakeun sakumaha anu dijanjikeun ku anjeunna ka Rasulullah anjeunna mulih deui ka tihamah teh sejak dakwah ngajak kulawargana ngajak kaumna lebet Islam nalika sumping ka tihamah anjeunna tepang sareng ramana nyamperkeun ka tufel nalika rampana nyamperkeun ka tupel maka tupel nyarios ka ramana ilaika anni ya abati falasta minni walastu minka saur tupel bapak cenah bapak kedah nebihan abdi naon sababna margi ayeuna mah salira sanes golongan abdi sareng abdi sanes golongan salira nalika ditepangan ku ramana tupel teh saur tupel bapak cenah bapak tong nepangan ka abdi sabab ayeuna mah
bapak teh sanes golongan abdi cenah, abdi sanes golongan bapak. Bapana kaget, nah cenah boga anak teh jadi kieu, dipanggihan ku kolot pake nyarek, malah nyebutkeun abdi lain golongan bapak, bapak lain golongan abdi. Maka seterusna ramana tupel tumaros 5 ya baniya. Nah kunaon cenah anaking ayeuna mah bet kitu, make nyebutkeun anjeun lain bagian lain golongan bapak, bapak lain golongan anjeun. Nah kunaon cenah anjeun teh. Maka salajengna tupel ngajelaskeun karamana qad aslamtu satemena abdi cenah bapak tos lebet Islam. Wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abdi parantos nuturkeun kana agama na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika ramana ngadangu yen anakna tos benten agama tupaya sareng anjeunna, duka kumaha kersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Bapakna lain ngambek, saur bapana baniya dini dinuk cenah. Leuh anaking cenah, tong kitu nyebutkeun bapak ulang ngadeukeutan anjeun, bapak lain golongan anjeun, anjeun lain golongan bapak. Ari keur bapak mah cenah agama bapak teh cenah pasti agama anjeun keneh. Maksudna mah piraku bapak cenah rek ngamusuh ka anak, lamun anjeun asup Islam gitu maksudna mah bapak oge rek ngilu we jeung anjeun asup Islam. Maka ngadangu kasauran ramana kitu tupel ngaraos bingah, saur tupel igtasil wa tahhir thiyabaka. Pun bapak cenah bapak upami kitu mah atuh mangga bapak gera bebersih cenah, bersihan anggoan bapak, raksukan bapak, tos kitu bapak nepangan deui ka abdi cenah, abdi bade ngadugikeun ajaran Islam ka salira. Salajengna ramana bebersih, reng saya bebersih nepangan deui ka tupel, tupel nerangkeun pangalamanana, salajengna ramana lebet Islam. Anu salajengna sabada ramana lebet Islam, anu nepangan tupel ti kulawargana nyaeta garwana. Sami nalika garwana nepangan ka tupel, maka tupel nyarios ka garwana, ilaiki anni falastu minki walasti minni. Hei cenah bojongkang, salira kedah tebih ti engkang, entong nyaketan engkang, margi engkang ayeuna tos sanes golongan salira, sarta salira oge tos sanes golongan engkang gitu. Sami teu benten karnu jadi ramana diterangkeun ku anjeunna qad aslamtu, engkang teh ayeuna mah tos lebet Islam, wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sarta engkang ayeuna mah tos jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi sadaya aku kersaning Allah di tadi ge niat tada tupel teh nganggap nu langkung hadaya teh mun asup Islam teh jeung kulawargana sareng kaumna. Ternyata waleran geureha tupel oge teu benten ti waleran ramana tupel. Saur geureha tupel fadini dinuka, Kang cenah mencek urang mah pan abdi teh geureha engkang, maknya antara salaki jeung pamajikan beda agama gitu. Nya abdi oge cenah kedah sami upami engkang lebet Islam, abdi oge lebet Islam. Nya agama abdi teh agama engkang keneh cenah, tong disalempangkeun abdi henteu nurut ka engkang. Fa aslamat, maka akhirna geureuna tufel oge lebet Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, salajengna sabada ibu naon ramana lebet Islam, geureuna lebet Islam, maka tufel neraskeun ngadawahan kana janten kaumna. Namung nalika ngadawahan kana janten kaumna, tufel kengeng kendala gitu, kengeng rintangan, halangan, harungan. Kaumna mah sesah diajak lebet Islam teh gitu.
Kulantaran kitu maka Tufail mulih nepangan Rasulullah SAW ngadugikeun pasualan anu karandapan ku anjeunna. Salajengna sabada tepang sareng Rasulullah maka pok Tufail ngadua punten nyarios ka Rasulullah, ya Rasulullah qad ghalabani dausun fad'ullaha alaihim. Ya Rasulullah cenah abdi teh alhamdulillah pun bapa mah tos lebet Islam, pun bojo tos lebet Islam, namun nalika simkuring ngadakwahan ka kaum Daus na kaum simkuring anu kawit mah abdi teh sok dianggap cenah caritaan abdi teh ku kaum Daus teh. Namun ayeuna mah wangkelang manehanana malah boga kahayang ngelehkeun simkuring gitu. Ku kituna cenah mugi salira kersa mangduakeun ka Allah kanggo simkuring sangkan simkuring tiasa ngungkulan maranehanana, tiasa ngadakwahan maranehanana. Wargi sadayana nalika Tupel nyuhunkeun piduang ka Rasulullah teh kasaksian ku jalma-jalma anu aya dina waktu harita nuju ngalingkung. Rasulullah SAW ngadeg teras ngangkat pananganana nyumponan pamenta Tupel nyuhunkeun pangduakeun. Tadi Tupel nyuhunkeun teh sangkan abdi tiasa ngungkulan ngelehkeun maranehanana jalmi-jalmi nu ngariung dina waktu harita. Nalika ningali Rasulullah SAW ngadeg bari ngadua sadayana galeumpeur, waduh cilaka cenah urang Daus. Pamenta Tupel dilaksanakeun ku Rasulullah, Tupel hayang ngelehkeun kaum Daus, cilaka cenah pasti kaum Daus didoakeun ku Rasulullah SAW, manehanana bakal binasa, manehanana bakal cilaka. Namun kabuktosan wargi sadayana nalika ngadangu naon anu diucapkeun ku Rasulullah manehanana malah jadi barunga. Doa anu didugikeun ku Rasulullah sades ngadoakeun sangkan urang Daus calilaka, urang Daus binasa. Namun doa Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausan wa a'ti bihim, Allahumma hdi Dausan wa a'ti bihim. Ya Allah, mugi Gusti maparin pituduh ka kaum Daus, ka kabilah Daus, sarta mugi Gusti ngadatangkeun maranehanana. Wargi sadayana salajengna Rasulullah marentahkeun ka At-Tufail bin Amr sok cenah ayeuna anjeun geura datang deui ka kaum anjeun. Maka Tufail bin Amr nyumpingan dari kaum Daus. Alhamdulillah alatan doa Rasulullah SAW akhirnya ajakan Daus, ajakan Tufail bin Amr ad-Dausi ditampi ku kaumna. At-Tufail ad-Dausi sukses ngadawahan kaum Daus. Salajengna Tupel teliren-liren ngadakwahan kaumna. Dugi ka Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Kacarioskeun dina ieu lalakon wargi sadayana dugi ka rengse perang Badar. Rasulullah ngalaman perang Badar sareng para sahabat, oge ngalaman perang Uhud, dugi ka ngalaman perang Hondak wargi sadayana. Sarengse perang Hondak Tupel bin Amr ad-Dausi sumping ka Madinah nepangan Rasulullah SAW. Ternyata nalika sumping ka Madinah nepangan Rasulullah sanes nyorangan Tupel bin Amr ad-Dausi nyanak 70 dugi ka 80 kula warga Daus anu tos lalebet Islam. Di antarana anu dicanak ku At-Tufail bin Amr ad-Dausi nyaeta Abu Hurairah. Janten Abu Hurairah warga sadayana lebet Islam alatan didakwahan ku At-Tufail bin Amr ad-Dausi. Abu Hurairah oge kawitna linggihna di Yaman gitu warga sadayana. Salajengna warga sadayana 70 dugi ka 80 kula warga Daus anu dicanak ku Tufail bin Amr ka Madinah. Maka salajengna janten
penduduk Madinah gitu. Dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupus tetep kaum Daus, kabilah Daus, janten penduduk kota Madinah. Salajengna warga sadayana nalika Rasulullah SAW pupus seueur deui jalma ti kalangan Daus teh anu murtad gitu. Lantaran Rasulullah SAW pupus seueur anu malurtad. Maka nalika seueur jalma anu murtad warga sadayana Tufel bin Amr Ad-Dausi jadi jalmi anu pangwantuna merangan jalma-jalma anu murtad. Anu akhirna mah At-Tufel bin Amr Ad-Dausi alatan terasan merangan jalma anu malurtad, anjeunna dugika akhirna dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala sahid sahid di kota Yamamah. Pergi kau diuningakeun sakedik deui ya. Sate acan anjeunna sahid, anjeunna kantos nguningakeun ka para sahabat anu sanesna. Kaula teh cenah ngimpi gitu. Cing pangnapsirkeun ku aranjeun naon cenah ieu teh makna tina impian kaula teh. Buku kaula cenah ditek-tekan nepi ka dugul gitu. Terus geus kitu aya manuk keluar tina baham kaula. Diteruskeun eta ngimpi teh cenah aya awewe nyampeurkeun ka kaula teh. Kaula dipaksa kudu asup kana beuteung manehanana gitu. Cik cenah apunten tos kitu cenah kaula teh nempo anak kaula terus ngudag-ngudag kaula nuturkeun ka kaula tapi aya anu nahan cenah ka manehanana. Cik kira-kira di antara aranjeun cenah aya anu bisa nafsirkeun kana impian kaula naon teh maknana. Maka para sahabat anu ngariung dina waktu harita cek para sahabat ieu teh cenah pertanda anu hade ngan cukup sakitu. Maka salajengna atuh file ngajelaskeun kuring cenah geus manggihan jawaban tina impian kaula gitu. Saur para sahabat naon cenah atuh maknana teh impianan salira teh saur Tufel. Buuk kaula didugulan cenah. Eta teh hartina buuk kaula digunting nepi ka dugul hartina sirah kaula bakal pisah cenah kitu. Saterusna aya manuk keluar tina baham kaula eta teh cenah roh kaula bakal keluar tina jasad kaula. Saterusna aya awewe maksa sangkan kaula asup kana jero beuteungna hartina kaula teh bakal dikubur cenah dina taneuh gitu. Saterusna budak kaula ngudag-ngudag kaula eta teh maksudna budak kaula bakal soson-soson nuturkeun bapana hayang jihad hayang syahid di pangperangan cenah ngan ku Allah Subhanahu wa taala teh dikersakeun maot syahid bareng jeung kaula. Warga-wargi sadayana tah eta cenah anu kapanggih ku kaula aduh kati mana ieu teh anjeunna uninga kitu ngan tafsir tina impenan anjeunna teh saur anjeunna kitu. Saur Ibnu Katsir kabuktosan ternyata tafsir impenan Tufel bin Amr Ad-Dausi teh sadayana buktos saur Ibnu Katsir. Anjeunna syahid di Yamamah itu warga sadayana. Saterasna putrana oge naon nutur-nutur ramana palai syahid di pangperangan sapertos ramana tapi kabuktosanana henteu tiasa sareng syahid di Yamamah. Namung putrana warga sadayana mah akhirna mah tetep anjeunna jadi jalmi anu tiasa nuturkeun tapak lacakramana margi putrana anjeunna oge kasambut nalika perang Yarmuk mangsa pemerintahan Umar Ibnul Khattab. Kitu ihwatu iman rahimakumullah rupina cekap anu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun bilih aya lepat dina ngadugikeunana mudah-mudahan non dugikeun kusim kuring aya guna sareng manfaatna.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.